mulai jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi. Mulai urang tak terjelan ya ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi. Kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turunna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi. Kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wah weuleuh bakal nangke seuri sorangan ge hehe asal aja leuh hehe wah grogol bagiannya kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi. Kudu make adab, kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat istighfar sholawat istighfar sholawat. Nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur nah sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya urang ka dieu datang di bulak-balik ka teh urang teh di imah teh barang malam minggu teh isukan poe minggu aing mah ngaji geus disiap-siapkeun banna geus disiap-siapkeun sagala naon kitu ngaranna bensina eta lain nang urang menang Allah. Wa nuqallibu afidatahu aya anu geus biasa ngaji ge lain mah deuk perebe heulanan emang aya naon babaturan aing ngadaguan di ditu tuh deuk ngabesan jeung teh dibalikeun ku Allah ulah ngaji ngabesan bae nang Allah teh kos kitu menang Allah. Wa nuqallibu afidatahu ulah nang urang muga rasa nang urang cilaka nang Allah eta mah kos kitu ngan ikhtiarna menang urang anu ngabuktikeun datang ka dieu nang Allah nu ngabuktikeun datang ka ditu menang Allah. Atuh kafir ge menang Allah ngapirkeun teh nang Allah urang iman ka Gusti Allah menang Allah. Eueuh urangan sebenarnya mah ngan lamun urang ditarik-tarik ka dieu luhur teuing tah ngaji geus bae urang mah aya ikhtiar di urang aya kasab di urang geus eta ikhtiar jeung kasab nu urang anu ngahayukeunana mah nu ngabuktikeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kebelah itu nama ikhtiar ieu hirup mah lamun geus luhur jasa urang ibadah ka Gusti Allah bakal moal aya ikhtiar tinggalin ja ikhtiar kurang di ikhtiaran hayang cager jasa yang cager awak endahan modal kita ikhtiar pan beak eta kada sa ikhtiar eta di ikhtiaran kurang anak urang ieu teh supaya daek mondok geus ka dieu geus ka ditu geus ka dieu tetep bae main PS bae ikhtiar tinggal ikhtiar kan tuh. Aya anu ikhtiar dihayukeun ku Gusti Allah aya anu teu diikhtiaran aya anu diikhtiaran ku urang tapi teu akur. Buktina mah ikhtiar mah engke tinggalin ieu nganjang urang sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah tetep kudu nempelkeun ikhtiar supaya kaharti jang naon eta ikhtiar jang nempelkeun ganjaran jeung siksa di dinya ta nempelna kabelah dituna mah lain kok boy mah tah ieu geus luhur tah ngaji tah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum atuh kaula janu ngabalik ngabulak-balik kana hatena mah anu ngabulak-balik kana pangdeuleuna dibulak-balik hatena paham henteu nang kula dibulak-balik matana mata hatena iman henteu janang kula berarti urang-urangan nang Allah kabeh. Ya sanajan urang terus bae ge teu paham mah teu bae kos urang ngaji bae unggal minggu ka dieu ngan datang doang ditanya mah naon siatan tadi nu dibahas dah geus nanya hese ngajina ge pokona aing asal datang bae geus diukreup balik beres atuh geus teh ngaranna tentang Allah tah kos kitu nya mah datang ka dieu teh ngan datang balik geus beres geus asal aya catetan di malaikat bae tah mah malaikat ge bingung barang di akhirat teh catetanna mah loba tapi pahaman teu cenah teu paham-pahami mah jelema ieu tapi catetanna mah aya bae barang di deuleu geus lah atuh sesuai jeung catetan bae tilok dilaksanakeun jeung puasa Rajab nya henteu nya mah teh ngaji mah ngaji bae geus cak malaikat Mikail teh geus lah geus maningkan ka sorgakeun bae sesuai jeung pitulisan nama bae geus tah lain kitu jarenya mah teu galak selalu ngomong kitu nya teh mending balangkeun apa ka ditu geus kitu bae masyaallah sesuai jeung tulisan udah bae cenah geus ya Allah ya Karim. Jadi hak peto Gusti Allah nuqallibu afidatan
karasana engke di mana-mana jelema ibadah. Ketika ibadah ka Gusti Allah hayang mantap, urang zikir tengah penting atau maca Quran, salat terus zikir sapeting dua peting, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, engke aya bakal rarasaan lain deui. Sing sireumeuun awak, sing sireumeuun awak lain suku lain. Tanai urang mah biasa nu sing sireumeuun teh suku doang tah mah. Teu kurang urut tah mah ngaranna. Ieu mah lain, ceuli ge sing sireumeuun ceuli. Ceuli sing sireumeuun di urang kaget asana aya pocong boy ye. Sing sireumeuun kieu biasa mah. Sing sireumeuun kabeh. Kulit-kulit sing sireumeuun kabeh jiji kahulu-hulu ka dieu sing sireumeuun kabeh. Kaget kan orang basita eureun zikir teh teu boga perasaan ku kumaha ipan menjadi kos kieu ieu teu boga perasaan di mana kumaha teh ka eueuh teh sing sireumeuun set eueuh biasa deui urang mulai deui di salat zikir atau baca Quran sarua bae namanya aya deui teh sing sireumeuun tamangan sing sireumeuun teh berangkatna lain di suku tapi di hate. Sing sireumeuun tukang tani mah di suku mulaina di dia ye aja digebugan blok kunaon itu karet aya karet apa cage aya mah lain mimitina di dia di dada deng kabeh ka awak kos muringkak bulu tapi ieu mah sing sireumeuun teng geus tah lantaran nu pertama ge kos kitu jateuna naon ku ari mah ditahan susuk bae ka jero hate ngeunaheun perasaan ngeunaheun oh nikmat ta eta pan teu diikhtiaran datang kos kitu dasang sulusu nikmat ngeunaheun maca Quran ngeunah zikir ngeunah pokona nu berhubungan jeung Allah teh ngeunaheun ngan hese nyebutkeunana teh mah ngeunah kos kitu mah hese sebab dapat timbul ti sing sireumeuun mantak ente ge kudu sing sireumeuun heula ge coba ge coba ge sing sireumeuun tang ge ngeunaheun oh ngeunaheun rindu urang bakalna ngan eta sing sireumeuun ge hese buah isuk peuting mah eueuh nah ieu keur carita ikhtiar urang ikhtiaran ta sing sireumeuun coba cara kamari ku ngeunaheun teuing eta sing sireumeuun teh ya kok jadi kana hate asupna urang mandi urang ngawudu sakumaha kamari salat akurkeun jeung kamari zikir urang biasa tau maca Quran hayang sing sireumeuun terutama zikir lah dipaksa-paksa ge kurang ya eueuh diikhtiaran teh datang isuk peuting kitu deui urang ikhtiaran tah teu datang sabulan urang jadi jepan jadi kos kieu aja kitu pernah sing sireumeuun ngeunaheun jasa kok ieu mah eueuh cek urang teh tah diikhtiaran eueuh tapi lamun urang keur tenang datang sorangan oh ngeunaheun di mana can kajahoan urang mun teu boga guru hese konsultasi tapi ketika urang boga guru konsul ka guru boga papanggihan tak kos kitu cak guru teh terusan ketika urang teu datang konsul urang ka guru ya eueuh deui Asia cinta duniana terlalu tinggi piceun gara-gara cinta dunia kontak aya sorangan oh bener sen inget kasen mobil icen kuari orang ulah aya di jero hate bangsa mobil motor segala rupa eueuh ngan capek kan aya sorangan jadi tama asal dunia eueuh di jero hate eta aya asal aya bae cinta kana dunia eta eueuh bisa dibuktikan ku jelema-jelema anu hayang dumadeheus ka Gusti Allah khusus antara cinta dunia jeung teu cinta dunia bakal nanyana milih embung cinta dunia sebab ngabogaan kangeunahan indah jasa lah dunia mah kurang teu diteangan ge wayah aya mah aya bae dunia mah kurang ditiangan ge wayah eueuh bae dunia mah ternyata kurang wayah teu diteangan eueuh mah bae beneran tah mah akur nya teu diteangan nya eueuh atuh pas tah kan kos kitu tah buktikan ku urang kuari jelema anu teu neangan dunia ja wayah boga mah boga bae nang Allah aya anu dagang bae jana teh rugi deui ku Allah aya anu dagang mah biasa lu modal leutik tapi jadi untung gede nang Allah aju kuari modal gede untung gede nang Allah keneh bae
aya nu kuari teu dagang teu boga atuh nang Allah keneh sarua bae. Oh jadi urangna doang ye nu kudu gulak-gilek ke jero hatena jaka bae geuning bukti Allah nang Allah ngan urang teu bisa ngalempengkeun kabeh nang Allah asa nang urang bae. Ketika asa nang urang hijab mulai, ketika urang untung bunga hijab mulai, ketika urang rugi susah atau prihatin hijab mulai. Etalah nu bakal nggak hijab ka diri urang ketika urang hayang ka Allah. Tak eta ikhtiar eta teh bakal leungit ketika urang tafakur ka dinya. Ya cak urang jadi ikhtiaran ge we bae. Jadi ikhtiaran ternyata geus we teh kumaha Allah akurkeun jeung ieu. Ja Allah geuning nu ngabulak-balik hate. Ja Allah geuning nu ngabulak-balik mata. Kurang geus diusahakeun ge kafir Mekah pamentana kitu ge geus kajauhan ku Gusti Allah janang Allah ngate imankeunana. Timbul bae ge pertanyaan aya kos kitu mah atuh Allah teh kok teu jujur teu adil. Kunaon atuh nya teu diimankeun? Mulai ta urang protes ka Gusti Allah. Protes mawa bendera kamari kan bendera buruh geus protes ka presiden. Haju bendera kitu guru geus ka presiden. Haju bendera dokter geus ka presiden. Bendera naon deui sia? Duh demo ka ditu ka presiden. Geus kabeh kuari mah demona ka Gusti Allah. Mau bendera sia. Ngan datangna ka mana ya ka Senayan aya di Senayan tah di mana ya Allahnya. Ayo coba demo masing-masing. Ai kos kitu mah tuh Gusti Allah ka teu jujur teu adil. Nu mantak urang lamun teu ngaji bakal cilaka bae. Bakal cilaka datang ka mana ieu budak ye tauhidna. Datang ka mana datang ka dieu kadinya bae. Ke lamun naik deui datang ka dieu, ke naik deui datang ka dieu, naik deui naik deui diukur nu mantak lamun ngaji da model kos kieu mah ieu tauhidna tauhid TK bae. Tauhid TK bae geus cukup tauhid TK ge nu penting mah asal ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim moal maleset sakitu doang. Ngan moal hiber doang moal hiber. Moal tauhid kos urang mah kos kieu mau tauhid TK mah moal hiber ka sorgana. Urang bisa neuleukeun, "Wah itu sanu hiber itu." Wah, cepet amat. Itu saya itu tuh hiberna rada lalaunan mararaunan man ngan mantep kene. Itu mah kos manuk gaok we koplek. Ai urang mah ieu aduh ieu tadi di teh tauhid urang kos ieu. Tauhid urang mah sebab engke keyakinan-keyakinanna teh ditambahanna mah ku Gusti Allah sorangan. Sanajan urang maca kitab tauhid bet teu yakin mah teu bae. Kiai bae contohna mun magahan tauhid teh hebat jasa di lembur urang. Di lembur urang bae mah kiai urang lah. Di masjid di mushola, dulur. Rezeki mah ti Gusti Allah. Kan gitu wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Setiap anu kumalandang di muka bumi, Allah dirizkian. Geus, teu kudu diteangan rezeki mah nang Allah. Sanajan cicing bae ge ku Allah dirizkian. Diondang bae ngariung teu diberkatan marah. Bener pod. Eta tadi gak urukan tauhid ka mana? Tauhid ka mana ta tauhid. Jadi lisan mah lisan, hate mah lain deui, lisan jeung hate lain deui. Nu mah ieu mah ye bisa debat, ilmu tauhid bisa pakai debat sungut mah. Tapi keyakinan mah teu bisa didebatkeun. Teu bisa didebatkeun keyakinan mah nu mantak bisa diukurna yakin teh engke ku ahli thariqah. Ahli thariqah nu geus jadi bisa ngukur keyakinan murid-muridna. Ikida kiceupna tina lempangna tina perilakuna kadeuleuan ku guru thariqah nu guruna mursyid. Keyakinanna datang kadinya, keyakinan datang kadinya nu mantak mere instruksina ge disesuaikan jeung keyakinan-keyakinanna. Atau itu contohnya tak urang ngaji tauhid di guru urang ucap petang jasa gecarita rizki behelanan ieu mah ulah bingung-bingung ku rizki wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha nang Allah ngarizkian teh nang Allah geus yakinkeun ku sia sungutnya na takos kitu tah sungutnya na takos ya isukna nyana dagang si kiai pandagang teh anangan rizki. Eta dagang teh minju berarti teu percaya ke Allah. Namun nya masih kena dagang berarti teu percaya kana yen Allah ngarizkian sebab dina pikirannya na aing mun teu dagang teu dahar. Sarujeng kitu Pak. Berarti eta guru tauhidna kudu dirantai kos kitu.
akur jeung omongna. Guru tauhid betul lain kos kitu aya nu geus boga keyakinan mah. Dagang ulah dagang guru tauhid mah geus. Pancena Kangjeng Nabi ge dagang lain keur carita Kangjeng Nabi teh mah balik deui ka syariat. Ieu mah keur carita keyakinanana. Keur carita keyakinan mah wali mah wali memeh jadi wali na teh nyanan nguji keyakinan ninggalkeun lembor aing mah. Dek dia nguji keyakinan, mau dagang, mau tani, aing mah mau nanaon. Engke dahar ku Allah. Sapoe dah masih kena tanaga 2 poe, tanaga 3 poe mah geus sebut tanaga pan tanaga. Geus kicep lagi. Cak nyana keneh, Allah mana ya Allah. Ngarizkian aing ieu geus dagang henteu digawe henteu naon henteu. Berarti aing yakin kudu ka Allah. 4 poe geus teu bisa robah-robah acan. Kicep ge ngecarang supaya hasan aing ya dicoba keyakinan ya Allah emang teu nyahoeun aing kos kieu teh nang Allah aing kicep icarang ke nang Allah meureun ku Allah bakal dikuatkeun aing teh dahar ge kuat cek Allah payah do bae ku Allah bae aing mah teu kebel engke ge aya nu kadinya datang meng urang nyeuleuh kadinya sial meng ngoroti hayang aing kudu dicokot ku aing mah moal berarti aing kasab keneh kos kitu mah moal aing mah geus ku Allah bae aing mah nah ku Allah ngeok sia engke ge ucing datang ka dieu nae ka dada urang roti mantap eta kos gitu engke terus dihuapan ku ucing sorangan nang Allah mungkin melalui ucing mungkin melalui maung mungkin melalui gajah melalui orai engke ge aya bae ta rezeki teh ya lasal urangna yakin ka Gusti Allah tah wali ka leuweung ka gunung ninggalkeun paramean dek nguji diri yakin aing ka Gusti Allah abun geus kapanggih ka karak tangke geus diuji urang ku Gusti Allah setahun 2 tahun 3 tahun di leuweung misalna geus ka Gusti Allah bae kakarak mulai cobalah ieu mah kekuasaan Gusti Allah lain hayang abdi mangan abdi hayang ngabuktikeun keistimewaan kamaha kawasaan Gusti Allah jang tambah keyakinan abdi Gusti coba ieu daun langbor ku abdi dek dicekel dek dicokot dicekel dirames-rames ku abdi supaya jadi 100 ribuan bismillahirrahmanirrahim Masya Allah maha kawasa Allah ku abdi dek dicokotan dek dibawa ka imah dek ngabangun imah batal sia kunaon juga dinya atuh tawali blon tawali teu meunang wali Gusti eta kos kitu geus ka ditu nama atuh sakecap nyata wali mah sakecap nyata engke bakalna teh langsung we naon bae ge anu kunyana kitu diomongkeun dipikir ka hayang langsung diijabah ku Gusti ngannya nangis sembuh nu sok dicarita-caritakeun ku almarhum abah teh aya hiji jawara gregeteun jasa ka kiai lantaran eleh ge seku kiai na ka mana bae dihormat-hormat ai jawara makin surut bae leuh waing sia ditangtangan gelut eleh deui jawara kiai na hebat mah kiai eleh atuh kiai mah gelut jeung jawara teu kudu make besi teu kudu boh atuh dilawanan make besi mah ngaranna jawara pada jawara aya nah maik set make kuda-kuda ayo jotos aing ku sia dijotos teu datang-datang jotos aing ku sia jotos aing ku sia ya uhna naonan pan pegel sorangan kan pegel tah jadi ilmu kiai mah ulah kudu jotos main jotos geus bae jotosanana ulah kudu datang tah giridana kiai babar tah mah ya bak kok ya bak ngagejembur sia di dinya hiji tah eta ilmu kiai eleh atuh eleh caritana teh jawara teh jalain eleh adu kakuatan teu datang-datang okos ndek
naon gitu ngaranna mukakeun ieu pernah terjadi di Sidina Ali panaya jawara ngahareupan Sidina Ali pedangna diangkat ku jana dek ditumbas leher Sidina Ali angkat pedang sakumaha pedang panjangna sih tapi encen anggeus sial cek jana teh ieu pedang asupkeun deui ku jana Sidina Ali na seuri bae hanang dihareup cabut teh siap jangan geus kene bae cek jana teh dilepaskeun malah mah dicekel di tengahna cek panjang kene bae ke pedang jadi manjangan tidinya kapan cek Sidina Ali teh kajenting ku anjeun dicabut terus cek Sidina Ali kersaning Gusti kula dijaga ku Gusti Allah moal kudu lepas eta pedang tina sarangkan diragakeun pan plek bae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah tuh jadi ngalawan tiba heula ge ngalawan wali-wali Allah mah lain kudu kekuatan lain tinju balas tinju boho ti dituna bahwa ti dituna takos kitu bae tah ninju teu datang-datang atawa datang mah datang ngan karasana ku leungeunnyana ieu sakumaha batu tinju aing Gusti aduh jadi nanti itu mah jalain banget tamat tuh besi tamat dah tapi aing tinju Gusti dek gemper aing leungeun kata ilmu kiai mah kos kitu kuduna atawa tadi golok sek panjang kene ini mah anggeus asupkeun deui beres tah eta kos kitu diondang cek gerjawara teh diondang nari diondang gitu diajakan gelut aing eleh segala rupa aing eleh ku aing sia diisin-isin di dulu bajelema yes beres diondang hariung ka imah jawara jang kiai biasana kan make kasur nah tawa make samak anu bagus dihandapna kunyana digali ditendenan bangke ucing dipoprok diratakeun kiai diondang cicing di dinya beres memeh ngariung teh hampura cak jawara kiai kunaon eta tadi handap aya rembes bae aya naon coba kiai coba buka buka ieu naon coba kiai tadi jerona coba tetebakan kiai naon cak kiai teh nu rembes-rembes kieu mah biasana belut nah sia kiai mun lain belut berarti kiai batal ka kiaiana masalah cak nya teh gale dah karena wari mah kanyahoan kiai blon ya yang geus tulak cangkeng bae lain kiai teman geus jawaban buatannya anak begitu dibuka bangkai ucingnya jadi belut sial kiai ucing jadi belut sakecap nyata masyaallah tah eta geus kitu we da wa nuqallibu afidatahum dibulak-balik hatena ku Gusti Allah iman ieu henteu ieu marifat ieu henteu ieu syuhud ieu henteu nang Allah wa absarahum mata'na iman jeung teu iman paham jeung teu pahamna nang Gusti Allah nu mantap atuh hese-hese amat urang teh endek hayang sugih deketan bae Gusti Allah ulah ka Gunung Kawi atuh urang hayang gagah deketan bae Gusti Allah na hayang naon bae deketan bae Gusti Allah na nu boga gagah Gusti Allah nu boga sugih Gusti Allah mantak naon atuh ka Gusti Allah hese-hese teuing teman deket jenis ya yang sugih mah tuh cara kiai kan si aku mentang mata kiai mah nyana mah yang sugih dia mau terkentas beh doang jadi sugih kiai mah mau terkentas beh jadi gagah kiai mah coba puterkan Gusia datang ke pegatas beh kudu boga aturan itu nasbeh ge lain satasbeh tasbeh nah kudu boga aturan jeung hate ieu mah dinu loba jelema geus ieu bae wih, pohara jasa buluh giliran bae sorangan tas bae dialungkeun tolol bangsa penceramah atau kos gitu tah di loba jelema tas bae dikaluarkeun ngomor ka kieu bae padahal mah lain keur nas bae teh mah sok-sokan doang ieu mah mah tilok nas bae tilok malah mah dek salat ge leungit tas bae ka mana nya bari ku tilok-tilok mah bener wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya Allah andapkeun ka Gusti Allah jelema kos kitu kena lacut terus
geus saya dina rahasia aing, geus saya dina ilmu aing. Anjeun mah anjeun bae Muhammad geura dakwah, anjeun mah ngan sakadar tugas ti kaula dakwah sampaikeun syariat. Nya sakitu ulah boga pikiran kadua katilu hiji tabligh. Adapun daekeun jeung teu daekeun lain urusan anjeun Muhammad, urusan aing. Mantap urang ge kos kitu tah, datang ka ieu mah magaan ngaji. Ulah boga pikiran kumaha ayu bae dakwah aja. Ulah boga pikiran geus ya eta diajakan ku aing teu daekeun bae heran jasa. Pana tuh si aing kanu itu mah tuh teu teuli neteuli. Si itu ge pan diajakan ku sia tuh, sia teu neteuli pan si eta mah neteuli amat teu daekeun, itu teu daekeun eta teu daekeun tapi sia neteuli. Lain gitu itu mah susah, sabodoh mah daekeun teu daekeun ge pan ieu mah sugih. Lamun daekeun kan lumayan. Jadi boga kadua tolol tak kiai. Namun geus boga kos kitu moal beres dakwahna. Geus dakwah mah dakwah mah ngaji nyaritakeun rukun wudu, nyaritakeun rukun salat, nyaritakeun tauhid, nyanana balik. Ulah aya naon-naon geus mantep kos kitu. Mantap cek amah almarhum Abah Doyong mah lamun urang magahan ngaji di lembur, urang beuki ngopi, urang beuki ngerokok, rokok mawa sorangan, kopi mawa sorangan, ulah ngaharepkeun pameret di jamaah urang. Eta mantap kos kitu. Geus urang beuki kopi, mawa termos, urang mawa jingjingan. Bila perlu dagang kopi urang di dinya geus. Rokok naon urang nu beuki, bawa ulah ngaharepkeun di jamaah. Lamun geus ngaharepkeun ti jamaah geus moal muai eta mah ilmuna boro-boro jang murid nyana ge can bisa make ilmu sakitu bae. Tuh gitulah nya iyalah dakwah Kangjeng Nabi, ngajakan anak Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi dicaci dimaki ku ahli Mekah, dipenta mujizat hampir Kangjeng Nabi ge terpancing, tapi ternyata kabelah dieuna treda hati Kangjeng Nabi, tiis hati Kangjeng Nabi, terus dakwah Kangjeng Nabi sanajan dicengol, dicaci, dimaki, diciduhan, diperangan Kangjeng Nabi teh tetep bae terus bae ngalih Kangjeng Nabi di Mekah ke Madinah, di Madinah terus Kangjeng Nabi dakwah sampai perang. Hasil daripada dakwah Kangjeng Nabi 14 tahun anu silam, alhamdulillah urang kuari iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh akos cai mantak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mun nyaritakeun rahmat, hartina rahmat eta cai. Kumaha teh cai? Cai teh lamun ku urang dibendung, kemudian ku urang dipake mandi, kemudian cai dipake ngindum, kemudian cai pake gitu naon ngaranna nyebor, jarara ditatangkalan dinikmati ku urang. Tina cai tersebut urang bisa ngarasakeun kasegeran, ngarasakeun hasil daripada cai. Ngeunah eta rahmat. Kangjeng Nabi teh kos cai. Lamun eta cai ku urang diantepkeun, cai mah ngalir bae tapi urang mah teu melu. Atuh urang henteu pernah menikmati kesegeran cai, henteu pernah pakai nyebor, henteu pernah pakai menikmati hasil daripada seboranana. Tah eta mah kos kafir. Kangjeng Nabi liwat ibarat cai, kafir teu melu ka Kangjeng Nabi. Percis sakumaha tadi urang mah begitu cai datang Kangjeng Nabi ku urang teh di rumah caina. Dijieunkeun tempat urang mandi di dinya ngala wudu, dicai rahmat ngaranna tah, dipake nyebor, hasil seboranana didahar ku urang, geus urang mah gupak di rahmat Allah, bentukna cai rahmat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan eta cai sing hade ulah di kotoran. Ajuk wari cai di kreditan kotor tah caina tah. Kotor tah. Dek gupakna ge atuh kotor ngaran. Sing hade caina ulah diribaan, caina sing hade rahmat Kangjeng Nabi teh dibentukeunna kalmai kos cai ngalir terus ke unggal negara. Kumu di Indonesia mah cai Kangjeng Nabi ane rahmat Kangjeng Nabi, asal urang geus iman berarti urang kena cai rahmat Kangjeng Nabi. Nyambung jeung Kangjeng Nabi. Mata kurang maca salam ka Kangjeng Nabi atuh aya Kangjeng Nabian.
mun urang dicontohan ku cai urang teh aya Kangjeng Nabian ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh teh kudu hese-hese ja eta Kangjeng Nabi ge eta geus aya di urang cai Kangjeng Nabi teh rahmat teh cai nah caina ku urang teh kuari geus diinum ja urang mah geus iman berarti urang teh geus aya Kangjeng Nabian geus aya Kangjeng Nabi ketika urang assalamualaikum ya Rasulullah atuh ngajawab Kangjeng Nabi alaikassalam urang maca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alaihi emang aya Kangjeng Nabian di awak urang eta iman ka Kangjeng Nabi cai rahmat geus aya di awak urang ketika urang maca salawat atuh Kangjeng Nabi ngadengekeun oh sia macana saeutiknya 11 doangnya cek Kangjeng Nabi geus lumayan lah 11 geus sakitu gitu ketika caina dikreditan je aing teu betah di awak sia ieu cek Kangjeng Nabi kos ya jadi kos kitu atuh nyahoeun Kangjeng Nabi sebab eta cai diinum ku urang ibarat cai mah jadi atuh awak urang teh aya rahmat etalah rahmatan lil alamin kos kitu jadi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan-akan urang nginum cai Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian di awak urang tinggal ku urang disuburkeun jeung dihenteukeunana tergantung urang adapun urang geus nginum rahmat Kangjeng Nabi aya Kangjeng Nabian geus lantaran iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah tinggal urang nyuburkeunana doang tanya orang keur ngaji kuari ngaranna keur subur dek nyuburkeun iman ye begitu orang ngaji datang sugan we cenah iman subur ye alhamdulillah barang ngaji teh rada gede iman teh keluar beneuleuh berang da leutik deui ka bawa ka ditu ka dada nu nongtot teh siga teh iman urang ja masyaallah sekali deui urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin teh hese bele ke urang mah iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah hartina urang dididik ku lingkungan cek ngomong didik nama geus aya tetesan ti dituna janang Allah wa nuqallibu afidatahum wa absarahum nang Allah urang iman sia paham sia mantep sia nang Allah ngan urang berusaha terus supaya lebih mantep deh sehingga kadeuleu ku urang sosok Kangjeng Nabi kadeuleu ku urang engke Gusti Allah ku batah teh moal aya jelema nu luhur diangkat jadi wali tanpa melalui Kangjeng Nabi moal aya urang tak terjelan ye ku ari hayang jadi wali zikir bae teu maca sholawat moal jadi zikir doang ka Gusti Allah teu maca sholawat moal jadi kudu melalui Kangjeng Nabi bae sebab turuna syariat tarekat jeung hakikat melalui Kangjeng Nabi kuari urang ngalewatan Kangjeng Nabi zikir bae walah wahuleuh bakal nangke seri sorangan ge hehe asal aja jelema hehe wah grogol bagian ini kan eta tidak zikir teu make Kangjeng Nabi kudu make adab kudu make Kangjeng mantak istighfar sholawat nah mantak endek mere zikir di deuleu heula lahanna oh can subur sholawatna heula moal bisa urang zikir langsung tanpa make sholawat moal bisa sholawat nanti coba urang lamun ditanya iman kalau iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae pan iman perhatikan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid anu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh sholat puasa Ramadan yang mah kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun ge puasa satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu munggah haji kajian sugi adag-adagan sakali aing mah geus zakat atuh aing makan ka zakat deuk kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah iyalah ulaika ashabul sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandeukeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin
puasa salat atau orang mangan syukur Allahu Akbar kadang ikut celi Allah Maha Agung dia jero hate mente agungan kena cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin Allahu Akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu Akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta kus kitu ge geus hebat eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti na ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niata qada. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Nek salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sanajan kabeurangan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qoboan Allahu Akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nginganan atuh haju nyanana budangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah mun kieu mah sia salat enggeus salat zuhur sabarakat 3 ieu budak ge kudu servis ye 3 ke asar sia ge salat enggeus salat asar sabarakat 2 wah ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti ieu bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihati eta geus hebat eta kos kitu ji kieu eta salat kos kitu surga geus jasana kos kitu mah cak Gusti Allah ge lan nukallifu nafsan illa wus'aha kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat kos kitu salibas Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum ya geus ayo salat sabarakat 4 pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trail budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus penting mah asa sholat bae mun aya anak urang gitu Bah kulo mah salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Ngeus penting salat bae deuk khusus deuk henteu ayo salat teh pokona mah. Nya ka surga mah lain ku khusu. Ku iman amal soleh. Geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha. Poe eta bapa bisa ngadalil. Giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana. Geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus gunakeun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang
ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh nggak jengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka sorga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantak la nukallifu nafsan illa wus. Enteng geus langsung hese-hese. Masya Allah karim. Pokoknya nama iman ke Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husuk tapi aing osok. Puasa aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikan ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah segala anu segala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean. Bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Saeneng-enengna di sorga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa. Ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir. Bongan nyana teh iman ke Allah, bongan nyana teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad. Teu asal iman ke pangeran Allah, pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir. Ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah. Bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal sorga. Yutawassalu ilaiha bisa datang ke sorga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu. Ibadah ke Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus. Tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana. Gerakanana bisa nangtung-nangtungnya teu bisa diuk. Teu bisa diuk ngedang. Teu bisa ngedang nangkarak geus. Teu bisa nangkarak ngukur taneuh. Kubur. Terus tiga sakitu doang tuh kan. Kuari dipaksakan supaya khusu, emang khusu babari. Ustad gitu bisa khusu. Cak ustad ngeunah bae kiai, atuh kiai ge sarua. Atuh saha bisa khusu, jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin, iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu. Nyana kan lu bisa khusu. Lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu. Geus bisa ngahareupeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad. Hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu. Modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur. Hese aing di khusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah maha agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya.
ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naon karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos gitu salat urang Allahu akbar kabir alhamdulillah katsira subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat waduh Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok kitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa nasa kitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deh kuadet penting lain mah salat belah pokona mah geus memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cara ieu geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan aing mah geus ngajak aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat kabejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSS atuh lah gitu kan emangna Gusti pelit jangan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah teu jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge ieu kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah bisa khusus tetep baik
mual bisa sebab kudu ngalengitkeun salian Allah anu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh Masya Allah jaheut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bo besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalembek teh bisa imah kudu make jotosan-jotosan budak kita teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengin urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh jauh kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mantu mantak laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan nah neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannahum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka surga hayang ka neraka hayang
Ieu menteu di ka sorga bae geus. Mulai mondok pesantren, ngaji amil, ngaji jurumiyah, ngaji alfiah, ngaji jual makun, ngaji mantek, ngaji jamul jawami, terus usul fikih dan lain sebagainya, ngaji hadis tafsir beres. Neropong kana kamurnian, kajernihan kolbu ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat, Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget ka sorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikan ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa Sukari rada gerentet deui aing ye. Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang. Hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk. Lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberekna komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu beusi anu dipikiran tah ieu teh itu aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh Siti Fatimah kepanggih ku sahabat nu saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula aya kitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri aya kitu hayang kula jadi budak deui saenggeusna jadi budak memeh baleng mending dimaotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusyuk tah henteu tah ieu lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah paga dipagawe tapi kan kahusyuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh haju kapan lamun teh khusyuk wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibayar lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kan tenan
eta begeus caritakeun tah maka belah handapna Tuan Syabdul Qadir ka belah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceuli urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun didelekeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saeutik aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deuleu batinna masyaallah urang kawin lillahi taala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak Masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dihageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonan ieu budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tatarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae heuh nya wah tibaheul lakos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah, iya lain lalagaan. Nah, fasbar bidzatidin. Iya keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya lekos gitu, tetap baginya nama la nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese. Nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese. Cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting, kudu zikir, kudu mandi dan lain sebagainya. Berat amat di makom nama hampang.
geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat cewek di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk ira khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usaha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wabeh arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh geugeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayeuh geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga bae teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep dek dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang atas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyenggrek sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nang ke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nya teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecrokan ku nya malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngurus atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh
sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas dia kurang panas asana ieu mah cenah ieu kebersihan sorangan ya Allah lantaran nek diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku anak di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teh sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas-panas deui geng aing di neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh cakep dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karang datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal cakep nerakana emang kunaon gitu aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cakena aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cakena sarorga kabeh geus tah go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para eta tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari sorga Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing nah disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teh oh teu tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas sia ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing moal diberes senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ayo batur diondang ayo aing henteu jah teh budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kek geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teh takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus nina bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon
selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud aya dengki teh aya naon nikmat di sorga mah di sorga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tameuhna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan eueuh nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah eueuh nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M eueuh nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 wah geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk mah puari mah kos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieu lah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asa berangkat bae geus pokona surga tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah larangan-laranganna titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kudu dikreditan ieu ka suku-suku ih emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing hade nyokot duit bank sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh diriweuhkeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka surga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di surga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di surga ieu omonganana urang kabehan asup ka surga beu nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka surga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka surga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap. Ayo si Edi kau mana? Orang di surga.
cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga. Wah tuh mana teh si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ke budak tak kana neraka kajen kuku maget. Bukan di pasantrenkeun ban keur balik mah lulu banyak. Sakola pan bebeja nama ka guru horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teh angkat coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak tuhan pokoknya mah iman naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satunya imah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu beja abah mana penanya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeulak gedan dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam